Kapang deui sareng abdi Kirana Zafira kumaha sadayana tos ngadangukeun pan sababaraha episode ti dongeng utara-utari teh pastilah rame caritana ge. Mangga bilih penasaran keneh sadayana tiasa puter ulang ieu video. Hikmah ti carita ieu teh nyaeta sasama keluarga antara dulur jeung dulur kedah silih bantosan nalika dina kasusahan. Sanaos aranjeunna kedah nandingan hadiah ti bapana nyaeta jadi raja. Sareng arurang sadaya boga dulur teh kudu kawas utara sareng utari alias akur sareng teu silih pasea. Teras tetep tabah dina ayana ujian sareng gogoda dunia teh. Kitu weh ti kelompok abdi kelompok 3 bungur. Punten bilih aya palepatan atawa salah hartos ti abdi sareng rerencangan. Mugia abdi sareng rerencangan tiasa diajar janten langkung sae pikaresepeuna. Hatur nuhun sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.